Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Iqna dina channel YouTube Abu Napisah. Wayah rumus sareng haram alal junubi kajalma anu junub naon khomsatu asya'a 5 pirang-pirang perkara wahia sareng ari itu khomsah eta as-sholatu haram salat wa tawafu sareng haram tawaf wa qiraatul qur'ani sareng haram maca Al-Qur'an wa masul mashabi sareng haram nyabak Al-Qur'an wa hamluhu sareng haram mawa itu mashab alal hukmi bari netepan kana hukum al-mutaqaddimi anu geus ti heula naon bayanuhu ngajelaskeunana itu hukum pihadihil arbaati dina ieu anu opat sabikon halna anu geus ti heula wal khomisu sareng ari anu kalimana eta alubesu cicing ail muksu tegesna cicing li muslimin pikeun jalma anu Islam Gueron Nabi halna salian ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil masjid di jero masjid awit tarodudu atau pulang anting pihi di itu masjid li goeri udrin karena henteu aya udur li ayati sabiqati karena ayat anu geus ti heula wal hadisi sareng hadis almari anu geus kaliwat itu hadis wa kharaja sareng kaluar bil muksi kulapad al muksi wa tarodudi sareng lapad tarodud naon al uburu ngaliwat wabil muslimi sareng kaluar ku kecap al muslim naon al kafiru lapad al kafiru fa innahu mangkasa nyana itu kafir eta yumakanu dikongangkeun itu kafir minal muksi tina cicing fil masjid di jero masjid alal as-sahih nantepan kaul anu leuwih sahih fir raudhati dina kitab raudhah wa asliha sareng asalna itu raudhah li annahu karana sanyana itu kafir eta laya takidu henteu nekadkeun itu kafir hurmata dalika kana haramna itu muksi walaisa sareng henteu lil kafiri eta tetepikeun jalma anu kafir walau goero junubin sanajan kabuktosan itu kafir eta anu henteu junub naon dukhulul masjidi asup ka masjid illa ayyakuna angin kabuktosan itu duhul eta lihajatin karena aya pangabutuh ka islamin sapertikeun asup Islam wasimai Qur'anin sareng ngadangukeun Al-Qur'an la kauklin henteu sapertikeun barang dahar wa syurbin sareng nginum wa ayyadzana sareng kudu ngidinan lahu ka itu kafir saha muslimun jalma anu Islam fi dukhuli dina asup ka masjid illa ayyakuna angin kabuktosan lahu eta tetep ka itu kafir naun khusumatun papaduan wa qad ada sareng nyata calik diuk saha al hakimu hakim li hukmin pikeun ngahukuman fihi di itu masjid wali hawail masjidi sareng eta tetep pikeun awang-awangna masjid hurmatul masjidi ari kamuliaanana masjid naam leres li hawail masjidi lau koto'a lamun nyeduh ieu jalma busokohu kana ciduhna ieu jalma hawa al masjidi kana awang-awangna masjid wa waqa'a sareng tumiba itu busok khorijahu dina luareun masjid lam yahrum mangka henteu haram lam yahrum mangka henteu haram itu qat'u kama sapertikeun perkara lau basoko lamun nyiduh ieu jalma pisau bihi dina baju na ieu jalma pil masjidi lapad auna la ala sawab kurungan pil masjidi halna tetep di jero masjid wa bi ghairi nabi sareng kaluar ku kecap atau kulapad ghairo nabi saha huwa Kangjeng Nabi fala yahrum mangka henteu haram itu muksu pil masjid alaihi ka Kangjeng Nabi kola ngadauh saha sahibut takhlis jalma anu ngabogaan kitab at-takhlis at-talkhis dzukiro kana lapad dzukiro dicaritakeun min khoso isihi tina pirang-pirang katang tuanana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dukhulul masjidi asup ka masjid, junuban halna junub. Wa mala sareng loyog atawa condong ilaihi kana itu kaul saha An-Nawawi Imam Nawawi. Wabil masjidi sareng kaluar ku kecap al masjid naon al madarisu pirang-pirang madrasah wanahuha sareng bangsana itu madrasah. Wabila udrin sareng kaluar kulapad bila udrin naon idaha shola di mana-mana hasil lauka ieu jalma naon aridun anu anyar datang ka anih talama sapertikeun lamun ngimpi jima ieu jalma pil masjid di jero masjid. Wa ta'adzaro sareng udur alaihi ka ieu jalma naon al khuruju kaluar li iglaki babin karena dikunci na panto au li khaupin atau karena sieun ala nafsihi kana dirina ieu jalma au udwihi atawa karena anggahotana ieu jalma au manfaati dalika atawa karena kamangfaatanana itu udwin aw ala malihi atawa karena harta na ieu jalma palayah rumu mangka henteu haram alaihi ka ieu jalma naon al muksu cicing di jero masjid. Walakin yajibu sareng tatapina wajib alaihi ka ieu jalma kama sapertikeun perkara fi raudhati anu tetep ieu madina kitab raudhah naon ayyatayamama gawe tayamum ieu jalma in wajada lamun manggihan ieu jalma turoban kana taneuh goero turobil masjidi halna salianti taneuhna masjid pa ilam yajid mangka lamun henteu manggihan ieu jalma goerohu kana lianti itu turobul masjid lam yajuj mangka meunang lahu ka ieu jalma naon ayyatayamama tayamum ieu jalma bihi ku itu turobul masjid. Palau kholapak mangka lamun nyulayaan ieu jalma watayamama sareng tayamum ieu jalma bihi ku itu turobul masjid soha mangka sah naon tayamumuhu tayamumna ieu jalma katayamumin sapertikeun katayamumi sapertikeun tayamum biturobi magesubin ku taneuh anu digasab. Wal muradu sareng ari anu dimaksud biturobil masjidi ku taneuhna masjid eta adzakhilu taneuh anu aya di jero piwaqfiyatihi dina bangsa wakafna itu masjid lal majmu'u lain taneuh anu dikumpulkeun minarihi tina angin wanahwihi sareng bangsana wanahwuhu sareng bangsana itu majmu'. Walau lam yajid sareng lamun teu manggihan saha al junubu jalma anu junub al ma'a kana cai ila pil masjid angin di jero masjid fa in wajada mangka lamun manggihan ieu junub turoban kana taneuh tayammama mangka tayamum ieu junub wa dakhala sareng asup ieu junub wagataropa sareng nyiuk ieu junub wa khoroja sareng kaluar ieu junub ilam yasuko lamun henteu masakat alaihi ka ieu junub naon dalika itu khoroja wa ila sareng lamun henteu ilam yasuko alaihi igatasala mangka adus ieu junub pihi di itu masjid walayak pisareng teu cukup huka itu junub non at-tayamum tayamum alal mu'tamadi natepan kaul anu mu'tamad kama sapertikeun perkara bahasa ngabahas kana itu ma saha An-Nawawi Imam Nawawi bi majmu'ihi dina kitab majmu'na itu Imam Nawawi badanaklihi dina sabada nukilna itu Imam Nawawi anil Bugawi nampi ti Imam Bugawi annahu sanyana itu junub jalma nu junub eta ieu tayamum itu junub wala ia getasilu sareng ulah adus itu junub pihi di itu masjid wa itlaqul anwari sareng ari ngaitlakeunana kitab al anwar zawazad dukhuli kana meunangna asup lil istiqoi
lil istiqoi karena ngalacai, wal muksi sareng cicing laha karena itu istisqo, biqadriha kalawan ukuranana itu istisqo, pakot ngan sakikituna eta mahmulun dipanteskeun itu itlak ala hada tafsili kana ieu tafsilan. Faidatun laba sah henteu jadi bahaya eta maujud binaumi ku sabab sare fil masjid di jero masjid li ghairil junubi pikeun salian ti jalma anu junub, walau li ghairi a'zaba sanajan kabuktosan itu ghairil junub eta pikeun salian ti jalma anu lalagasan. Pakoda sabata mangkanya tetep naon anna ashabas supati sanyana ashabu sufah wague rohum sareng salianti itu ashabas supah eta kanu kabuktosan itu ashab eta yanamuna pada sarare itu ashabihi di itu masjid bizamanihi dina zamana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam leres in doyako lamun ngaheurinan itu naom alal musallina ka jalma anu salat kabeh, aw sawasa atawa ngaririweuh itu naom alaihim ka itu musallin, haroma mangka haram naon anaum musare fihi di itu masjid. Qala ngadauh Imam Nawawi hukana itu naom bil majmu'i dina kitab al majmu'. Qala ngadauh Nawawi Imam Nawawi walayah rumu sareng henteu haram naon ikhrajuri ngaluarkeun hitut angin bihi di jero masjid, lakinil aula tetapi na ari anu leuwih utama eta ijtinabuhu ngajauhanana itu ikhrajuri liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innal malaikata sanyana malaikat eta tata'adza menang pilara itu malaikat mimma tina perkara ya ta'adza anu mere pilara minhu tina itu ma sahabanu adama turunan Nabi Adam wa yahrumu wallahu a'lam bishawab.